Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan izin Allah Abah di dieu tiasa neraskeun deui hanca. Neraskeun hanca anu dihanca masalah bab agama nyarioskeun hukum fikih. Dina ieu kesempatan Abah baris ngabahas ngajelaskeun rukun salat. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun salat teh jumlahna ayat 17 teh minja lituma'ninati fi mahalliha al-arba'i arkanan mustaqillatan. Tina ngajadikeun tumaninah tina tempat tumaneh nu opat teh dijadikeun arkanan mustaqillatan rukun anu mencir. Ke contoh di payun aya ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, diuk tumaknina. Ta eta ruku rukun, tumaknina rukun deui anu sajen. Jadi teu dihijikeun teu. Eta anu 17. Anu ngitung cenah 14. Nu 14 mah ruku jeung tumaknina sarukun. I'tidal jeung tumakninahna dihitung sarukun. Sujud jeung tumaknina dijadikeun sarukun. Diuk antara dua sujud jeung tumaknina dijadikeun sarukun. Eta 14. Malah sakaul nu ngahukuman rukun salat teh aya 18. Man 18. 18 mah bi ziyadati niyatil khuruj minas salat. Ditambahan niat kaluar tina salat. Jadi ente cukup ngucapkeun assalamualaikum mungkul niatan tina hate niat kaluar tina salat. Ieu sa ka Abi Suja'i kaya Imam Abi Suja'i. Aya dinu hukuman 18 rukun salat teh 18. Kumaha 18? Bijak lil khusu' ruknan. Ngajadikeun khusu' tina salat teh eta rukun. Saya kal Ghazali, kal Imam Al-Ghazali seperti Imam Al-Ghazali. Aya anu 20 nu ngajadikeun datna jalma anu salat dihitung hiji gitu, dihitung sarukun. Jadi aya 20. Tapi jang simkuring, jang abah di dieu nu dibahas teh rukun salat anu 17. Mana nu 17? Al-awwalu an-niyatu. Nu kahiji rukun salat teh niat. Rukun salat teh niat. Niat tempatna dina hate. Lain dilisankeun tina hate. Fala yajibu anu kubiha bilisan. Teu wajib ngucapkeun lapad niat ku lisan, ngucapkeun usolli fardhu duhri. Teu wajib eta mah. Usolli fardhol asri teu wajib. sanajan teu diucapkeun ku lisan jadi teu sawios.
lakin yusanu tetapi disunatkeun ngucapkeunana urang madep kiblat urang tos siap sirah tungkulkeun panon tempokeun ka manara geragna tarang urang teruskeun hadirkeun hate usolli fardhu duhri ta ucapan eta sunat hukumna teu dibaca ge teu mantak teu sah kana salatna. Naon tujuanna liyu awinal lisan al-qalba supaya bisa nulungan lisan kana hate bisin lisan salah ngucapkeun misal kieu ari lisan ngucapkeunna salat asar usolli fardhol asri ari ceuk hate salat duhur da memang salat duhur teu sawios eta tetep salatna jadi. Ari usolina fardhol maghribi na lisan nah hate mah henteu niat kaula salat fardu isya misalna niat kaula salat fardu maghrib nu diitungna nu tina hate margi wa mahaluha fil qalbi tempatna niatna tina hate wa talafuz biha sunnatun ngalapadkeun ngucapkeun lapad dia hukumna teh sunnah. Ngan kade tina waktu urang ngucapkeun niat dina hate kudu kumpul anu tilu disebatna hiji qasdiyah kadua fardiyah katilu ainiyah ta'yiniyah katiluna. Jadi kahiji qasdiyah lapadna Arabna usolli fardhu duhri usolli kadua fardiyah fardho ta'yiniyah sebutkeun duhurna zuhri jadi usolli teh qasdiyah fardho namina fardiyah zuhri eta ta'yiniyah nangtukeun salat nu urang keur disolatan nu rek disolatan ayeuna eta kedah. Jadi nah teh barengkeun ngucapkeun Allahu Akbar cek teh niat kaula salat qasdiyah teh fardiyah teh zuhur ta'yin nangtukeun salat nu rek dipijawe ayeuna atau nu keur dipijawe ayeuna kitu. Kada dibadengkeun usolli fardhu duhri arba'a rakaatin seterusnya Allahu Akbar Allahu Akbar sejak kaula salat hiji fardu dua zuhur tilu tak kitu diucapkeun ku lisanna Allahu Akbar dina hatena anu tilu biangan kade tina niat namina eta niat teh rukun kauli kedah ka kuping minimal kurang sorangan timimiti nalapad Allah sampai ro nalapad akbar kedah ka kuping sadayana Allahu Akbar teking kieu Allah akbar teh ka kuping teu sah eta atanapi Allah teh ka kuping akbar bar wungkul teu sah eta non margina margi tina takbiratul ihram eta namina rukun kauli kedah ditarikan lamun niatna rukun qalbi kedah dikertekeun tina hate wih deui nu kahiji rukun salat teh adalah niat tempatna niat dina hate lain diucapkeun ku lisan dina hate eusikeun tilu qasdiyah usolli fardiyah fardu ta'yiniyah dohor asar jeung sajabina eta dina hate mungkin dibarengkeun jeung takbiratul ihram insyaallah ke urang lu jelaskeun leuwih jelas tina waktu rukun salat anu takbiratul ihram rukun salat anu kadua kumargi anu hiji waktosna poseet cekap sakiheula insyaallah mungkin urang lajengkeun kana niat rukun salat anu kadua takbiratul ihram supados tiasa dibarengkeun takbir jeung niat tadi disebutna muqaronah. Cekap sakieu billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.